moto nyata gotong royong tanya cu Subang maju Subang gotong royong anu dina waktos ayeuna sasat kula warga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudereunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong teh Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana nya Ucuk gitu cu datu di aku geuning ku Bapak Bupati oge yen ieu teh meunang Bapak Bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng gotong royong babarengan dan nya kitu teh da moal bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak nya Ujang numawi hayu urang sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea nya cu amin ya tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit Bapak Bupati dugi ka sadayana we kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang oge ka warga masyarakat sabudereunana cing Paranjang Yuswa jeung cing Arageung Milik amin Wah masih kene kaagehan tahun ieu deuleu masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu sing wa teh menta lagu cu gimana wa teh mempeng aya sinen anu ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wa panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu cing kira-kirana ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung laguna nu ngeunah ari jang abdi mah aya patula padali dina lagu Nikmat Duriat Nikmat Duriat ye cing mudah-mudahan masyarakat Subang teh sing gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu amin panjang yuswana panjang jabatanana amin betil harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung Subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih nu munggara nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang ngumbar lamun hayang hirup saluangan anjaga nikmat durian kesangkeun bisa pegang
dan tadi kenangan gigena nikmat cekap nganya nyeri aing segitu cekap nikmat pisan pasiksak teh hate tada kitu kahayang jelema ayeuna mah dibere kangenahan daek nyukurkeun cacak ieu teh digaji cacak dibayar komo lamun henteu marukana kitu meureun demokrasi je eta unga salat unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui mendalin salah Gusti teh da sia nu mengkol di lempeng teh nepi ka hese pisan rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain Malik Yaumidin ma didinya teh aya mad tabi'i aya mad badal aya 2 harakat aya leuwih ti 2 harakat ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh turun harakat darajat teh batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun oh eta karasa meureun ku sia pek pikir rasakeun ku si lain marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna bener eta nu ngurangan teh kangnya aya ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan Cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur ngora bener bener Kang napas geus pono tuur tah geuning tuur gejet bener awak lalinu bener nya keur ngora mah tunggu di parut catang di rumpang ayeuna mah geus kolot sakitu keneh ai baheula